Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dik buat warga Tugu Mukti nomor 3 pahala. Salam amanah. Bikin jadi bapak urang makanya angka rakyatna anu arif tur bijaksana. Paala suhala anjeunna gaduh tujuan rek ngawangun babarengan ucarana gotong royong sauyunan. Cobi eta pala ari kantosna gotong royong teh nu kumaha tah pala? Tujuanna paenten ngabangun babarengan teh tangetan ulah dugikeun ka asal-asalan. Sauyunan nya, sauyunan pae-paekeun gitu nya. Ayo gotong royong genah gawe nu efektif, genah desa anu unggul, genah desa bakal nanjeur, genah pimpinan nu arif, genah pimpinan nu bijak, genah nu mawa agamis, genah bakal harmonis. Paala suhala anjeunna gaduh tujuan rek ngawangun babarengan ucarana gotong royong sauyunan. Nunamina gawe efektif teh saperti kumaha gitu. Urang paenten ngidamel efektif teh saatosna paenten urang ngabangun bahwa paenten kedah sareng memelihara eta paenten disebut efektif teh ulah hari ngabangun biasa ari memeliharana teu biasa. Genah ayo gotong royong genah gawe nu efektif, genah desa anu unggul, genah desa bakal nanjeur, genah pimpinan nu arif, genah pimpinan nu bijak, genah nu mawa agamis, genah bakal harmonis. Ayeuna atos tatanda bikin jadi bapak urang makanya angka rakyatna anu arif tur bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng kanggo ka Paala Suhala janten calon kades Desa Tugu Mukti nomor 3 Omatulahira nomor 3. Jadi kalau nomor 3 itu semua desa akan bahagia. Wilujeng Paala Ulahira nomor 3.